Jati sisi leuweung di Banjuran make cai tadi seueur nu malaweung balikan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngala cabe sisi jalan balika ngala katuncar anu neme ngajawab salam didoakeun sing beunghar. Innal hamdalillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati falyastasina bi sunnati wa min sunnati nikah. Kapayunan ibu ersinareng ramakna panganten istri Bapak Komar kalih Ibu Rita hormateun pribados. Kapayunan segenap aparatur pemerintah dimulai tingkat atas sampai tingkat bawah, Bapak Kepala Desa, Pak RW, Pak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat anu dina waktos ayeuna hormateun pribados. Teu hilap teu kalangkung panuhun anu dipihormat Ibu Kepala Desa Margalaksana, Ibu Eis Mulyati ngiring hadir jajab ka ieu rombongan panganten. Alhamdulillah hatur nuhun buku parantos ngawuwuh ngarojong pamaksadan putra urang sadayana nyaeta Jang Abdullah Fatur Rahman. Hatur nuhun Bapak Ibu wargi hadirin sadayana bade rombongan ti Kandang Sari oge urang dieu salam baktos sadayana pamugi aya dinu kasehatan, aya dinu kasalametan, aya dinu ridho Allah Subhanahu wa taala. Salajengna anu dipikareus anu dibanggakeun putra putri urang wargi urang ti palihan Margalaksana A Abdullah Fatur Rahman hidup nyalira ti palihan dieuna teh Khomsah Khadijah atanami teh Caca wilujeng ngambah rumah tangga. Alhamdulillah marantena duaan dinten kamari parantos beres rengse ngalaksanakeun akad nikah. Harus bapaknya kalayan dinu kalancaran pamugi sabagdana sing dijantenkeun keluarga anu bahagia sakinah mawadah warohmah salamina aya dinu ridho Allah Subhanahu wa taala. Cekap Ibu atos kumbang malati ligardina ati hiji bukti urang nyangeun puji ka zat ilahi rabbi. Kembang campaka anu mangkat dina dada urang nyangeun puja ka Allah anu maha kawasa. Kembang tanjung anu gumulung dina jantung bentuk rasa syukur orang sanggakeun ka Allah anu maha agung tur anu maha linuhung. Salajengna sholawat sinareng salam pamugi salamina tetep dicurah limpahkeun dikocorkeun dikucurkeun ka Gusti junjunan alam kakasih Allah nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad tehila ka keluargana ka para sahabatna tuk dugi kasadaya umatna anu satia satuhu tumutur tumurut micinta miconto kana sunahna kana risalahna pamugi orang sadayana kalemet umat mantena anu baris kaing safaat di yaumil akhir. Bapak Ibu nu dipihormat utamina Bapak Komar kalih Ibu Rita pribados langkung ti payun neda sihapunten ngadeg di payuneun sadayana teu aya sanes kenging kapercantenan ti Ibu Rama na Abdullah nyaeta Bapak Yayat kalih Ibu Nunung sejak ngadugikeun lisan pamaksadan namung sateu acana sejak sanduk-sanduk mugia agung cukup lumur jembar sihapunten utamina ka Bapak kalih Ibu di dieu bilihna rombongan ti dusun Kandang Sari Desa Margalaksana sumpingna ka ieu tempat kirang titi kirang duduga sareng priyogana bilihna aya anu benten tabeat sareng adat sareng ti palihan Desa Margalaksana neda sihapunten namung nganuhunkeun pisan rehna sumpingna rombongan langsung disambut gancang diterima gesit ditampi
kauninganya Bapak Ibu sadayana orang pas sumping ka dia langsung disampaikan ku upacara adat anu sangat luar biasa ya kabudayaan Sunda anu kedah ku orang dilestarikan panginten hatur nuhun keluarga di dia rombongan langsung disambut pangintennya Bapak Ibu dipihormat nuka hiji ngawakilan Bapak Yayat kali Ibu Nunung nyanggakeun silaturahmi utamina ka Bapak Komar kali Ibu silaturahmi ti keluarga Ayayat kali Ibu Nunung oge ti silaturahmi sadaya anu jajab ka Bapak kali Ibu oge ka urang dieu nyanggakeun silaturahmi pamugi ngalampungan wasilah silaturahmi ieu urang sing dijantenkeun dulur anu hantar luntur bayak baraya anu hantar laas salamina diikat ku ikatan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan wasilah silaturahmi ieu urang sing dipanjangkeun yuswa sinareng dibabarikeun rezeki. Wasilah nama Bapak Ibu henteu pira teh nya tapi tepangna Abdul Rahman sareng Teh Caca merubah suasana, merubah masa depan, merubah kehidupan, nyambungkeun kuduluran laras teu aya hikmahna Bapak Ibu rombongan ti marga laksana tiasa sumping tiasa terangkan ka dieu ka desa Mandala Herang tiasa penaksan Bapak Ibu sadaya nami ilmu nami pengalaman nami wargi hatur nuhun Abdullahnya tetehnya duka penak di mana nama keun sejarahna teu kedah uningannya teu aya ti cowok pamuget anu panggagahna iwati Abdul nyanggakeun langkungna pangintennya atuh kakiranganana atuh da jami mah taya anu sampurna Bapak Ibunya pamugi nampi teteh di dieu Abdullah Fatur Rahman anu sakitu kaayaanan anu katilu tadi teh diuningakeun Bapak Ibu ai seueur nama seueur ai ngaleut nama ngaleut geuningan kitu bapaknya hoyong ngiring ngabagiakeun mung neda si hapunten ari hoyong ninggal Abdullah mah hoyongnya hoyong ninggal nyakseni tapi neda si hapunten atas nami Bapayat kali Ibu Nunung sumping nanti marga laksana teh isin nama isin itu barang cangat Bapak Ibu atau katinggal sena rombongan tadi aya anu di jingjing aya anu di tanggeuy eta ala kadarna tapi rizki anu dicandak dina waktos ayeuna hasil kerja keras hasil ikhtiar hasil usaha bibiritik panginten keluarga Ayat kali Abdul tehnya hoyong naon hoyong nyugemakeun ka Teh Caca di dieu ari hoyong mah aduh nyana ke sagala dicanak hoyong nama gunung oge meureun dicanak pangintennya Abdullahnya namun nya sakitu kaayaanana anu kadada tur kaduga sanes bade ngamomorekeun sanes bade ngarendahkeun ari usaha mah atos pamugi ieu cacandakan tiasa ditampi oge tiasa ngamanfaatkeunana nu terakhir insyaallah ari kudu janten doa mah nya sadayana oge tong boro anu ayeuna Abdullah bade ngalaman rumah tangga sadayana ge panginten urang ngadoa pamugi anu bade ngajatuk rami Abdullah sareng Teh Caca sing dijantenkeun keluarga anu bahagia anu sakinah mawadah warahmah umumna oge kama urang sadayana panganten heubeul panganten anu tos naonnya anu bari tos banyak mudah-mudahan sing runtut raut sabuyunan tadi caur bahasa itu banyak kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogat tingkatkeun keimanan katakan urang ka Allah Subhanahu wa taala sangkan salamakna salamina hirup urang aya di nu kaberkahan amin ya Allah ya rabbal alamin wilujeng utamina kanggo Abdul sareng Teh Caca urang doakeun sing kapanggih milik jeung rizkina Abdullah pami usaha sing digampilkeun sing disalametkeun sarta uwihna nyanak rizki anu barokah anu halalan thayyiban kanggo nganafkahan Teh Caca kapayuna mudah-mudahan sing ngagaduhan urang kali anu soleh-solehah taat patuh kanu janten ibu ramakna kapenak kabagjaan dina rumah tangga amin ya Allah ya rabbal alamin cekap sakitunya aya nu ngaharewas amo tong lami teuing padahal tos tenang acara teh akan lagi atos biasana sok diantosan ayeuna mah nya kumargi aya pamunut pangintennya da abdi ge sami ta can kopi gitu tutug
anu dituju tuntas anu diseja sakieu kedalna ieu bahasa anu kaluar ti jalmi tuna pangabisa pakusut nyebut pasoleng rah pasalia caturna teu kaugur ku ugeran tatati tina tebih tina utami sihak sami anu dipamrih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.